Selamat datang di New Irsyad Channel. Kali ini kita jalan-jalannya ke 0 kilometer Citarum. Nah, ikutin terus ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mumpung ayeuna urang aya nu nyulik tinggal di kana mobil si Ami ku aing mau dibawa. Pokona mah urang ayeuna jeung si Estong tah. Jadi ayeuna mah edisi nate jalan-jalan jadi tripnya. Jadi kayak kontenna teh trip. Nah, trip ieu urang ayeuna kerjasamana jeung Hestia Nugrahanya channelna teh Hestia Nugraha. Omatnya di subscribe, like, dan komen. Ayo. Follow oke IG-na nya. Ya, siap. Pokoknya mah kayak di bawah ini saya dengan gitu Lah pokoknya mah tring. Tong mah moal. Tah hilah yuk. Kan awak mah langsing. Nah, teu muka. Terus aing kudu lewat ke kana janela gitu. Ieu aing cari aing euy maneh. Aing oge maneh teh moal mahi. Suku kujang eta kan yang sakit Aing bool nemer aing sia saeutik. Bae maneh eta beuteung ame rada ngempleng. Teh heula urang teh tadi teh kan naik teh itu mobil teh naon ayeuna nya. Nah jadi Pajero aing maneh. Satu aing maneh. Pajajal di jero tinggal anjing ieu. Nih ya, ayo geus ini teh. Nih rudet ku mangke we moal olah bari aing moal olah aya keresek. Mawa dong urang geus siap-siap da urang terang kana pasti. Nah aing mah sok olah. Nya kamu masih Ami anjing lieur pastinya. Olahnya teh kudu dua anjing. Nya geus matak urang mah ayeuna mah da cukup we hiji jang ujang hungkul dari sekolah ujang hungkul. Baik ketang da ieu rada meral baju. Kieu we nya. Ya tapi aing calana eta. Ngatong anjing. Ngeut bismillah. Pokoknya mah ikutin terus perjalanan kita. Kita udah sampai di situ. Itu di situ mah dago lain maneh. Salahnya, situ di Sandi 0 km Citarum. Nah, Iya gitu we pokoknya namanya. Kurang lain rek meuli tomatnya ya di dieu teh ieu teh ieu rek nunjukeun ieu. Kan pada di dia ya tukang tomat. Nah, pokoknya tah jadi trip urang teh ayeuna ka situ Cisanti anu di Ciberem Kertasari. Pokoknya mah join ke tingali di channel YouTube-na Hestia Nugraha. Jeung ngeunyitan. Ayo, come on. Beli tomat. Moncor itu mah bayar. ayo Moncor ya. udah urang mah bisa abus dengan ari ieu ujang. Moal Terus urang palalaun mah apa? aing geus kasih Dora. Ya bisa saya bisa pakai ngojek. Maksudnya teh menang itu ngojek. Saya naon ari ieu teh beureunana naon. Dari ieu rere macanang ke mun baca pokona mah baca ke di channel si Esong heuh. Oke. Channel Pokona mah Hestia ieu we Nugraha. Hestia Nugraha ke di channel Hestia Nugraha. Rere mah baca we itu sorangannya. Ayo buru. Baca sok. Kurang sih si Doranya. Aing maneh nah apa kita sana capit. Aing hilap. Sok lucu. Hilap teh di gentos da tuh. Bae udah geus jauh jangan bae lah da. Ya bae we geus. Da Maneh ieu apa? ningali kana suku mah deui. Apa teh ieu tangkal naon aing maneh? Deui tangkal naon? Da lagi mah lain pinus ujang tapi Tangkal cungit aing nu kieu aing maneh. cungit. Naon urang sangadengnya cungit. Naon? Cungit teh. Cungit. Ngacung ka langit aing maneh. Anjir. Bagaimana pendapatnya? Citarum. Jadi Citarum itu untuk tempat Cisanti. Jadi Cisanti itu tempat untuk berrekreasi bareng keluarga enak. Free time bareng keluarga. Iya lagi. Naon udah ngomong naon tuh. Anjing jeung laleur ieu nya hirup keneh geus di laleurannya urang. Ya ujang tadi temani. Maut kumaha. Laleur oge apaleun. Sigana mun maot mah laleur ge bosen bener. Sigana Da geus ti ayeuna nya. Ya.
Danya babaturan orang mah goblok-goblok nanya. Da aing mah cenah kan wanita sosialitanya cenah. Jadi aing mah engke oge lamun pae di kapananana moal warna bodas da aing mah dek polkadot cenah. Goblok jeung urang. Terus cenah etana oge tali kuncungna oge da urang mah cenah erek dipitakeun terus make bros cenah ka dieuna teh cenah. Ieu Berarti sarwa. Sarwa jeung si kami. Ujang aing cenah mun kayak si Ami teh mun ujang pokona mah mun ami pae. Omatnya cenah mandianana kuci haneut, sami mah tiris. Bisi ieu cenah bisi naon? Bisi remat. mati kamu. Cenah da urang mah cenah kan wanita sosialita cenah jadi lamun pae oge cenah urang mah make kapana cenah da moal warna bodas da aing mah hayang polkadot cenah. Oh, jadi kan Ya mah rek mandi. Iya mah. Tado bisa di mana kan mandi ka dieu. itu anu tempat keziarahan gitu kan. Oh, tempat keziarahan. Ayo ka tiki. No, iya dekat tempat keziarahan apa keziarahan. Naon gitu. Ayam makam naon gitu. Ayam hari eta. Oh, di Pati Ucu. Oh. Tempat anu istirahat anu ziarah. Anu ziarah teh bisa enjing deui itu di dieu. Kadang-kadang bukan kamu ini. Ai di dieu biasa dianggap camping tuh, Pak. Itu camping penting lagi di parkiran. Oh, camping di parkiran. Oh, camping di parkiran. Oh, pabrik jantan di Lebet ieu teh aya tempat ziarah gitu. Jadi itu jarang mah di mana ibak itu. Oh, di dieu ibak kumpul. Kami ibak di dieu teh aya kepercantenan naon gitu, Pak. Bae atuh ieu ujang meni da hayang terang. Naroskeun anak ka kuncena. Oh, Ai kunciana mana Bapak? Itu nuju ibakan. Oh, nu juga ibakan. ya enteng jodoh. Oh, do. Atong jodoh. Terus kami dia Mana yang- kami iya. pada dia kita pada diibakan gitu bayar sabar. Oh, Alex do. Iya, wah, terus mari Mun main abang, main enteng beuteung kumaha urang ge beulah. Jangan makan. Terusan si ibu oge. Tuh ulah ada. Jangan makan. Oh, jangan hai makan. mane. Ais kan orang geranakan. Ayo. Mararaneh lamun misalkan nikmat apalagi yang kau dustakan Anda itu Mari ngadadak jadi ustad ujang. itu enak kumaha kieu nya matak mararaneh anu sok nyara rampah ta anjing ya lihat belegu gue pokoknya mana sok nyara rampah gitunya jadi tinggali ieu ti ayeuna geus dibebenah ti 0 km Citarum keneh geus dibebenah Vandalisme oge tajang anu sok nulis alay geuningan misalna teh encep lope eneng nu karari itu kan Anu beli make asa teu titek. teh heueuh anjing ini asal zaman SMA nya lope na teh dipanahan teh geuningan. heeh bener tan kitu teh eta teh anjing udah pokoknya namanya tah sebenarnya ngeunah ka dieu nya bari makal timbalnya. Iya, tapi tadi tinggalin dari di mobil. Sagala tinggalin nepi ka aing make sendal capit. Pokoknya mah ieu teh masih kene disebut setengah perjalanan asal baeureun we. Erekan katulisan 0 km Citarum. Aya beuri sajam. Sakedeung deui lah, sakedeung deui. Sajam ti ditu kan. Pokoknya mah ti mimiti asup teh hayang ka 0 km teh kudu nguriling nepikeun kangke balik deui. Ya, jadi ieu teh rehat lah bener. Astagfirullahaladzim. Sok tah. Ujang nahan nih asa ieu kene, asa galau kene, masih kene Garut. Itu ayeuna mah tos Tasik atuh. Tasik. Oh, geus teu Garut ayeuna mah. Garut teh. Galau berlarut-larut. Anda. Apa kasaeukeun ka Curug Cibareubeui? Video teh euner we da Lilinian. Garut, lilinian we tuh. Jang lilinian salatri atawa gara-gara Garut eta. Eta mah Garut tuh. Oh nya atuh. Ebel ai kitu patut mah. Nah, ayeuna mah geus Tasik, aya Tasik naon? Ah, cinta teh asik. Anjay. Aya bukan eta mah. Mal ayanya Cik ai Bandung naon Bandung? Eta mah duka tah. Bandung Kudu sok. dipelarian deui. Cik naon sok coba komennya. Bandung naon soknya? Bandung. Nu terang tah Bandung naon tah? Bandung. Bandung. Dicabak melendung asan henteu nya. Da lamun dicabak mah kudu bakdung mah nya. Heeh. Dicabak langsung melendung. Atuh da aneh Aya dicabak bak. langsung. Da dicabak langsung melendung nah sok. Bawa-bawa dukun aja.
pokoknya mah geus teu galau nya ujang daerah teh geus teu Garut pokoknya namanya. Ya ada gitu. Kamari mah kan viral Pina Garut. Kamari pas ke Cibareuy mah ada jajing cep Garut. Lain Tina Garut deui. Kenaheun pisan tempatna anu acan ka dieu pokona kudu ka dieu. Ini serap 0 kilometer Citarum teh nyaeta di dia di situ Cisanti tah. Jadinya lamun misal asal mulana Citarum, Sungai Citarum teh tah ti dieu nya si asal mulana teh ngalir teh ti dieu tah tinggal. Ayeuna mah geus aya tulisanana pokona mah alus endah pisan. Tara akhirnya nepi juga ya kita di sini. Oh, kayak kora-kora ayo mana? Nih Ujang kora-kora emang kumaha deh mah teu maju da Gitu. cicing. Nah, aya nu kituan. Terus kumaha atuh rek nanaonan? Geus we ayeuna urang di foto. Kurang Titanic. Heeh, aya tuh kumaha? Hela Ujang heula. Tong makan naik aya foto Titanic kumaha? Engke pan Ujang urang dihareup, Ujang di tukang. Heeh. Ya terus Ujang mah beuteungna maju. Encan urang teh pas Ujang di tukang teh aing ti jurah roh embung teuing. Surung ku beuteung aing gitu. Heeh atuh. Nya geus atuh kumaha teu jadi we. Nya geus atuh ayo. Dah sok matakna beuteungna leutik. Aing tadi sebenang aing milu naik kora-kora. Aing Ujang aya ka dieu rek nanahaonan. Yang dipotong heula ke heula. Ujang. Balik wae. Yang geus balik ai Ujang rek foto jeung saha di dieu coba. Aya awewena eueuh. Tempat sewa perahu teh di sini. Oh, Dewa. Kalau naik perahu yang kalau di sini mah buat sewa perahu yang ini. Sama yang itu juga. Oh, sama yang itu juga di sini. Kalau sewa perahu itu harus satu perahu atau bisa per orang 10.000. Oh, per orang 10.000. Bentar kalau perahu ini? Oh, ini mah buat petugas. Oh. Nah, perahu nu eta naon? Yang petugas. Gratis gitu maksudnya. Urang mah berarti milu nu eta we mah teu mayar meureun. Lain blekok eta mah jeung petugas bisi aya Nah, urang mah hayang teu mayar. Ujang Ayo gede. kieu mayar 10.000. Lumayan keur bala-bala opat hayu. Segala ulah urang marek dipoto di dermaga anu lope ulah di nu kora-kora nih ulah. Mana emang siga penjaga marga satwa segala ulah. Ya, Ujang. Hayo we dilindungi mana mah. Dia dengekeun ai urang makan demi kenyamanan dan keselamatan satwa. Nya berarti Ujang satwa na. Ayo satwa. Apa cek Ujang tadi marga satwa? Kan di dalam kita nggak ada yang jualan, tapi di parkiran ini ada yang jualan banyak ada bakso. Aya ngopi urang mah. Pokoknya mah warung aya nya warung kopi, warung bakso aya. Rujak bebek oge aya. Babak ya lain bebeknya. Babak, rujak babak, terusan jagong, terusan aya sosis, pokoknya mah sagala aya lingkip, pokoknya namanya lamun ka dieu tong sieun kalaparan tapi lamun keur di jero mah kudu mawa timbal. Nya, Nya ada udah dagang. Udah eta Mang. Mang naon ieu, Mang? Cilor. Nah, asa apa? Anjir, Ujang galau. Budak Garut, anjir dagang nu kieu saking ku galau aya Ujang. Nah, dia teh sampingan. Terjadi aing meulina oge budak galau mah pasti moal ngeunah anjing moal ayo. Ieu na oge beureun Keur galau. Ayo mah dagang rapi. Punten. 10.000 Hari kita 10.000 teh pengen ka jam sabaraha? tadi mah nanya ketika jam 6. Jam 6. Urang ayeuna balik jam sabaraha? Jam 1. Ya, terus berarti aya aya kene angsuran. angsuran, urang Lumayan minta jangan beli angsuran. bala-bala. Ah. Hari eta teh tiket tadi 10.000 teh sampai jam sabaraha? Sampai jam 6. Sampai jam 6 mun adi uwi sabu sakieu berarti diangsurannya. Ah, teu sami we bade 5 menit, bade 2 menit ge. Sami we tos lebet mah.
Nih, dah hampir sampai jam ganuna padahal mah. lumayan bala ujang. Mau kopi padahal mah. Atuh itu kopi atunya. Nah, teu tos teh dituna teu da kumaha nya. Hanya tuh masuk hayu bareng ieu aya di rumah itu. Guys, ujang. Kira di dia kada goang. Nya di dia ngada. Palingan ujang tak tadi ku aing di teteangan eueuh ujang. Ninggeus jeung menyamar sagala jadi tukang silor, saking ku galong. Eta aya eta tadi dagang silor bebenangan teh. Tuh sampingan eta mah. Aing mah sugan teh bebenangan lumayan yang mayar ke asup ke Cibolangnya. Heeh, bener daerah ka Cibolak ayo buru-buru balik. Iya, tadi kan orang ya naon sih namana teh ieu teh. Niat Iya, teh. hayang berenang tapi Iya. apa daya kerupuk ngagupayan. Kuat komo urang. Bisi salatrinya ke kerenang tingali. Jadi Nuy, naon? kade ieu encep Garut. Tinggalin. Oh heeh, ka mana nya, Cep? Anjing Dan tadi ieu ku aing ditalikeun. Entos Tah. Jengki ya teh kieu nya. kerupuk yang jang Pokoknya biasa. mah Jewang atuh. biar enggak salatri ke ya bawah. jadi pas berenang. Jadi kita aing Cep mau onar wae. Tadi atuh Garut wae atuh da. Lawean teh. Jadi biar nggak salatri nanti kita makan kerupuk jengki. Jangan di kolam mah merenang kerupuk mah tuh bisa di dahar da campuran cai leus. Ngamang. Nah, entong mah. Bae we da abi mah edek. Sampai we.
Ayo limaan buru. Rada keluar rada. Iya, gitu. Wow. Buru anjing. Anjing kapan dari? Mogok. Saya air. Buru siap. Buru siap. Aing ini nyeri. Anjing.